di tembaga jeung logam bisa hibar moal pernah percaya. Terus zaman ayeuna lamun teu percaya kurung batok pisan. Pesawat, helikopter, bahkan jet tempur geus burbar di luhur masih teu percaya. Ya logika. Maka para ulama mendekati naon anu jadi kendaraan Rasulullah Muhammad SAW. Dijemput ku malaikat Jibril sareng para malaikat sanesna. Dina Dardir Mi'raj anjeunna nuju kulon di Masjidil Haram. Pamana Ibnu Abbas, pamana Ramana Ibnu Abbas teh putrana Abbas Al-Abbas sareng Sayyid Hamzah dicana ku malaikat lajeng dibersihan dibedah. Ieu pembedahan muka tilu dibedah dikeluarkan sifat-sifat basyariahna sifat-sifat nasutian margi ieu junjunan alam Rasulullah Muhammad SAW bade hibar ngapak mega menembus langit dunia teras nerabas dugi ka Baitul Ma'mur langit ketujuh teras hibar ka alam Jabarut alam laut. Tempat suci tidak bisa ditembus kecuali oleh sesuatu yang suci, maka Rasul disucikan. Sifat-sifat basariah, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keduniawian tidak boleh ada setitik pun dina jiwa dibersihan. Ngangobas kopmas, nganggo cai jamzan. Tos beres dibersihan, dieusi kutu ilmu, hilim, sareng hikmah. Tuan Syekh Abdul Qadir dina tafsir Al-Jalani nyebatkeun ilmu hikmah eta bisa ngahibeurkeun seorang hamba menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Mata loba we pakar hikmah muka plang. Lain ilmu hikmah eta anu dimaksud di dinya. Ilmu hikmah sejati. Ilmu hikmah sejati itu ilmu paragi ngabedah awak ngawanohkeun kana diri. Sababina diri ayat 7 lapis namun geus nepi ka lapis ka-7na wa fi sirri ana saur hadis kudusi maka dina lapisan terakhir aya kaula hartosna manusia wawuh kana dirina nyaho kana awak purwadaksina. Mana awak purwadaksi? Ieu raga rohna ruh jismani darah teh dididikna ku saha murabi dohir ku guru anu membere talqin sareng taklim anu ngajar jeung anu ngaijazah dididik ruh jismani. Nu tadina hese salat dipaksa supaya salat, nu hese puasa dipaksa supaya puasa, anu hese zakat dipaksa supaya zakat. Dididik tileutik naik terus tos dididik ku guru jismani maka anu bakal ngebimbingna murabi batin. Nu pertama murabi batin adalah ruh jismani, darahna refleks daek ka masjid, darahna refleks daek puasa padahal guna geus maot terus. Oh, darahna refleks daek ngaji, darahna refleks daek zikir padahal guna teu aya di payeuneun. Dididik heula. Diamalkeun ilmu syariat terang 10 ilmu syariat rukun Islam 5 kagenep ilmu ka-7 tobat kagenep tobat ka-7 ilmu ka-8 nikah nuntun nikah jomblo moal jadi wali moal nepi-nepi moal miroj jeung teu kawin-kawin mah di absen teu kawin moal dugi-dugi. Nomor 8 ngajaga lidah tidak pernah bicara kecuali dengan kehadian. Kau mau atuh ngabohong ngupat dan lain sebagainya daya. Nomor 10 amar ma'ruf nahi munkar. Lulus dina makom syariat ieu samrohna ti Allah didugikeun ka eta manusia ka eta hamba. Apa samrohnya? Tayyul ardi melipat bumi hayang ka Mekah tinggal ngicil teh ka Mekah kan. Gitu. Mereka ngajikan nanah gitu. Kamari di pamijahannya di dieu tuh. Tereh. Tiber. Ya. Naon deui? Al-masyu alma napak sancang lempang di luhur cai di luhur laut. Ya teh buah-buah syariat. Teu ngaharajakeun para ulama hoyong kitu, tapi eta mah hadiah ti Allah.
lulus mana syariat rukun Islam memberji syahadat ilmu tauhid mana ngaji Pak Lamna ngaji tauhid itu mana tauhid kuras lain naon tauhid kuras uluhiyah rububiyah asma sifat saya eta mah anu dulu urang ti sawah Serapi Wahabi Aqidatul Homsin dan Aqidah Samiyah lulus zakatna can Aisyah zakat fitrah kapan sedekah kapan infak rajin aya pembangunan masjid teu hese ngaluarkeun teu kudu gede-gede 10 juta gitulah minimal aya gitu ka guru ngaji guru agama da teu ngaji ku pemerintah sadar diri iuran 10.000 ewang disiplin per bulan bari hese sebenarnya di abdi di Bakar Payung jadi Surya Laya eta teh hese di dieu mah urang teu jauh beda naon da emang kitu ujian apa margi hadiahna surga lain TV lain kulkas pada hese iuran 10.000 kan seberapa itu mana sayuran 10.000 tuh hadiah sami Masya Allah hesena kangnya paribasan kewe lah gampang tanggal 10 kudu bayar panggil deui 3 bulan tanggal 10 can bayar ya tah gara-gara gitu batak terus sapelekeun daripada disapelekeun geus bayar busa tahunan 120 sekalian lebaran bayar apa loba duit lebaran tuh saur Allah teh lulus ieu mah dia hukum zakat sedekah infak dan lain sebagainya puasana lulus ibadah hajina lulus dibere ku kami mana bisa inget ka ditu ngaji terus lain nunggu keur di pasantren ngaji na oge dina hirup kumpul bebarengan ngaji terus rek bisa nepi ka Allah kumaha cahaya anu nganterkeunana eueuh cahaya teh ilmu teh ku ngaji na tara rek kumaha nepi ka Allah milarian jarum dina kasur Bu kamar poe kapenak moal Bu poa nojos kada bujur karek kapanginta oh iya nojos karek kapani al ilmu nurullah ilmu teh cahaya Allah urang menuju ke Allah poekna Masya Allah nu poek teh lain jalan ieu na tah ilmuna teh diterangan panerangan tidak dicari guruna di jauhan bahkan guru agamana guru ngajina dipikakeun gara-gara naon ngahukum budak teu ngaji dibabuk protes kolotanya nah tak nepi-nepi kumaha ieu umat cenah generasi madani cenah yang jadi budak soleh giliran disiplin ku guruna nah di pengawasan di sekolah agama atau di sekolah formalna ngadong ngadakwah nu jadi kolot nauzubillah Bu upami aya orang tua kitu engal Bu tobat nunggu hapunten ajengan sumuhun tapi teu cukup minta hampura kudu sedekah tah ka guru moal cukup nah ittabi sayyah al hasanah kagorengan tuturkeun ku kahadean nu jadi hate tadi cantang tuh ngampura ku cukup minta hampura cantang tuh kalbuna makasih hiji cara bungahkeun anu geus nyerikeun hate ku urang bungahkeun guru agama nu geus dikecewakeun ku urang disebut teh sedekah kifarah as-shadaqatu kafaratus dzunub da terus dibukakeun ku Allah margina lamun teu kitu cilakan budak pinter ilmuna luhur tapi ka guruna suul adab nauzubillahi min dzalik Wasil bin Atha murid Imam Hasan Al-Bisri pinterna luar biasa suul adab ka guruna maka murid-muridna disebut firqah Mu'tazilah suul adab nah ikhwani rahimakumullah lulus anjeun sakabehna maka ieu hadiah ti kami hadiah tina pengamalan ilmu syariat disebut ria tuh lumpatan hibar ngapungna luhur sajadah moal da makomna di dinya tah beres nasutna jiwana dibersihan dia si akhirna ku ilmu hilim hikmah ari hilim teh langkung latih tina sobat sobar mah aya kana jadi hate keneh Bu ya nahan diri teu bilu ngambek tapi jadi hate keneh ari hilim mah geus we gitu tah mikanya kanu mika ngewah
Seri nikmat hati. Nah maka nikmat musyahadah. Ningali tajali bisifat, ma'rifat bisifat. Iya teh jelema ngambek, geuning aing reuwas, geuning aing sieun. Kabayang lamun ku Allah. Kabayang lamun Allah nanu ngambek, cacak neupeun jelema membawa pedog, jelema molot kieu aing geus rukut hate komo ku Allah. Aya ma'rifat bisifat. Ningali naon? Taksir kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ningali tapak gawe. Musyahadah ilmu na tauhid. Teu ngaji tauhid moal bisa musyahadah. Ngaji tauhid tasawuf teu anger moal bisa musyahadah. Nah, tauhid mah mengenal Allah. Ceuk paribasa di ditu Allah na ye. Ari tasawuf mengenal diri. Mana diri anu sajati? Mana diri anu teu sajati, anu kotorna. Maksudna naon? Sabab Allah zat suci moal bisa dideketan, moal bisa dituju kecuali kudu suci diri. Maka ieu diri kudu nyampe kana rasa anu suci. Tah ilmu keur mengenal diri supaya nyaho mana anu goreng mana anu halus namina ilmu tasawuf. Tauhid kamu mengenal Allah, tasawuf kamu mengenal diri, kamu menuju Allah. Ka Allah na kenal. Ya, kana dirina wahu apa jalana menuju ka Allah. Karena hukum-hukum ti Allah apa pikirna terus lengkap. Ka Prabowona kenal Presiden RI aya di istana. Terus berangkat itu. Oke, apal hukum protokoler bertemu dengan presiden kudu janjian heula nyuhun surat ngacukur. Pikirna ya, mengenal ditempuh hukum pikirna, zahirna, surat menyuratna, terus beres ACC berangkat go ke jeung Prabowo. Lamun ilmu tauhid hungkul wauh ka Prabowona tanpa tasawuf teu init tepangoah oh karek ilmu yakin nambah ilmu yakin iya mah kenal terus berangkat ini tapi teu apal hukum protokoler prosedur bertemu dengan presiden tepangoah jeung presiden ditalapung ku pas pampres ujung-ujung asup siapa ka dieu saya naon kita lapung Pak teu apa hukum maka fikih tauhid tasawuf jadi fardu ain dina azkiyahnya wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakiyal qalbas kula amun dinasabkeun dimapolkeun mun diidopatkeun amalna idopat wa muzakiyal qalbi sekolah wajib anjeun dengan ilmu anu tilu hiji anu ngasahkeun ibadah fikih dua anu ngasahkeun akidah tauhid tilu anu ngabersihkeun qalbu tasawuf maksudna naon supaya urang bersih tujuanna supaya kawas nabi tiasa isra kali iot da geuning faktana dina Al-Qur'an anu diisrokeun ku Allah teh kalimatna bi abdihi sayasmi Muhammadin dan sebut subhanallazi asra bi Muhammadin ditalapung eta balik di tarajongan baru di baledogan aku mustamina oge lamun kitu ya tapi bi abdihi min intelakil amma iradatul khas umum bahasana dimaksud adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi di dinya aya makna tersembunyi hartosna sahawae umatna anu nepi kana makom hamba maka pasti ku Allah diisrokeun diirajkeun kumaha carana bersihan kaos kanjeng Nabi bersihan tuh Pak tinggal sejarahnya berangkat terus dibersihan berangkat ke Palestina dina waktu anu sakilan naon bagi kendaraana buruk teh mubalaghah isim fa'il barikun kan asal namanya di mubalaghah kok jadi buruk namun bahasa Inggris mah superlatif pohara cepetna kan pohara cepet langsung mah pohara we
cek bahasa sains mah kecepatan melebihi cahaya. Ari cahaya selalu ilmu fisika kecepatan sadetik mampu mencapai 300.000 kilometer. Jadi ke mananya kah? Ke Amerika kur 5.000 udah. Geus lah ulah mikir, urang kesimpulan we. Simkuring neliti jari-jari bumi ternyata 300.000 kilometer teh 23 planet bumi dijajarkeun Pak. Di ujung bumi anu kahiji sampai ke ujung bumi anu ka-23 ku cahaya mah sadetik sadetik tak dugi kan itu kecepatan cahaya. Mata kurang kamu mencet baterai jika heula kena cahaya daripada mencetnya saking cepatnya. Jin diciptakan tina min mariji minar ujung bola api dina jarak tertentu teu katingal api bagian dina cahaya, maka wajar lamun jin teu katingali. Nah tingali we motor upami menuju jalan aya jari-jari upami menuju jalan motor katingali teh jari-jari apa henteu ya jika bolong ya saking cepet tajinnya gitu kunaon make teu katingali margi bahan baku dasarna tina seueur bagian tina cahaya jadi gerakanna cepet. Padahal yang ngariung jin keur ngaraji wah loba pisan jadi tukeun aya nu ngaraji bahkan aya nu teu ngaraji mah aya horeang kunaon ada tara ngaji cenah jelema oge ceedo aya dia ceedo teu aya. Oh ayah Ece Kokom Bang Mod Raya kabeh Bang Jeki tahu nya Bang Jeki mah tahu. Ai kurang ditanya hari kitu saha gunungan maneh Jeki cenah. Kunaon? Tara ngaji ajengan cenah peda we Isra Mi'raj ieu teh ngaji teh. Sapopoena mah tara ngaji, salat ge belang mentong cenah. Matak abdi teu pilu ngaji. Da kitu saur Kangjeng Nabi. Ma ahada minkum ila muakaluna qarinu minal jinni sakabeh maraneh dibaturan ku jin hiji. Sahabat naros saira Gusti dirancang sarua kaula lagi dibaturan ngan pedah jin anu marengan kaurah mah geus jadi Islam ditaslimkeun ku Allah jadi maha guru di para jin, maka berarti jin anu urang mah cantang teu Islam. Lamun urangna iman rajin ibadahna, rajin ngilmuna, rajin ngaosna, maka lambat laun si jin eta bisa diyakinkan, bisa dipastikan milu karena keimanan. Lamun jarang bisa jadi maena terus dina kamusikan, kakufuran, kamunafikan, atau sabalikna urang biasa-biasa jinna iman. Dan urang teu apa? Supaya itu jadi beriman, maka urang anu kudu terus-terusan merapat muraqabah ka Allah subhanahu wa ta'ala supaya jina taslim. Jina taslim nikah ka istri istilahnya ahli ibadah jina taslim jadi we ngarepok kumaha ngarepok sakinah pinukum mawadah warahmah. Anu teu ngarepok jina teu taslim itu teu taslim waktu papangi jin silih ganggu euy pisakeun euy tong hiji si eta euy moal balik sia no bahaya. Kapan urang mah terus dikituan nya ibadah si eta masuk ibadah digoda we supaya cerai kade Pak di rumah tangga matak di para ulama sok aya tolak bala tujuanna ka eta tos eta mah nya wih dikana burung cepat kasih kak Masjidil Aqsa berjamaah netepan dirinya maka tidinya Kangjeng Nabi punten aya seorang ilmuwan Jerman, ilmuwan Yahudi, ternyata ilmuna secara tidak langsung sudah membenarkan kisah Isra Mi'raj. Albert Einstein teorina relativitas itu apa ya nama kesimpulannya hasilnya kalau ada kecepatan di dunia ini yang melebihi kecepatan cahaya maka dia akan kembali ke masa lalu gitu tah bahasana keputusan
Nah ternyata buruk ini melebihi kecepatan cahaya sehingga dia harus kembali ke masa lalu. Faktana dina kisah-kisah Isra Mi'raj Nabi ningali Siti Masito maca bismillah waktos nuju nyisiran budak Fir'aun, ningali Siti Masito waktos dikulung, ningali masa lalu. Dibenarkan ku Yahudi di Masjidil Aqsa saat simbaman letepan sareng para nabi anjeunna hiber. Di Masjidil Aqsa, di area Masjidil Aqsa aya as-sohro batu titianana. Tidinya ka langit jarakna 17 kilo dugi ka 28 kilo. Jadi ibu lamun rek hiber ka langit ka Palestina berangkatna. Deket jarak 17 kilo teh tidak kasih ngapana lah. Saur Nabi, bahasa Nabi mah 17 mil dugi ka 28 mil. Bade naik ternyata burukna disaneuskeun dina Mankobah tadi terek cicing. Kunaon buruk maneh jiga nu umum ente Gusti saya salim abi teh sanes. Mingah habis. Terus kunaon atuh aya pamulut. Naon pamenta maneh? Hoyong. Gusti upamikeun di akhirat menuju ka surga. Kendaraan di surga ulah nganggo sanes anggo abdi saur sahabu saur buruk. Oh nya geus kami pasti make mangga Gusti cirina cabak punduk abdi dicabak saking bunguhana ngabadagan eta buruk jiga teu logis Bu padahal sapopoe di urang naon tinggal di zaman walin tuh pasti loba kabungahan tah anu lintu orang bebas merdeka selalu bahagia senyum penuh pesona ngibar we dina wajahna teh eta pasti sehat jamaah sehat pasti pertumbuhan fisikna we sehat Pak arageun. Nah ieu saking muahna operle kabungahna jadi ngabadagan burukna logisnya Pak logis sehingga Kanjeng Nabi bingung bade naik Allah kumaha urang naik raja Kanjeng Nabi terjun payung ruhul azam ruh tua Syabul Qadir mangga Gusti kana punduk abdi aya nu teu percaya mohon pertanyaan kapan Tuhan Syabul Qadir acan lahir hor ari maneh ari teh keur ngobrol di mana leres teh keur ngobrol di alam mana ya kapan alam ruhani mohon Nabi sareng fisikna tapi alamna alam ruhani. Nah bukti alam ruhani teu aya anu ningali ka Nabi teu aya saksi mata teh ningali tapi Nabi ningali kapan ditanya ku kafir Quraisy bener Muhammad ka Palestina bener ka Masjidil Aqsa bener cing saha sok di kelompok urang ti orang Quraisy anu keur aya di ditu disebatan ku Kanjeng Nabi dan ningali dan itu benar saking cepot aja dekat tinggali kudu sanes buktos alam ruhani nu sanes eta malaikat maka anu subing anu rusuk ruh sultanul aulia nah tos aya ruh sultan aulia harita sadayana oge tos aya ruh urang ge tos aya harita da ruh mah diciptakeunana 4000 tahun sebelum surga neraka saur tu Syekh Abdul Qadir dari kitab Sirrul Asrar. Jadi surga neraka teh adi urang kang eta teh. Adi jarak lagi 4000 tahun. Ruh urang diciptakeun tos beres, sadaya ruh diciptakeun 4000 tahun kemudian neme diciptakeun surga sareng neraka. Ulah tapi adi. Jadi anak icu buyut bawa canggah warik udah surga yuk anu jauh kaya tuh urang paratos aya di ditu. Lamun teu aya hukum alam nasur hukum dunya tinggal di tanjongan roh teh ngarajoke ka alam dunya teh teu aya. Nah sapotos ruhna Nabi Musa punten Nabi Musa manggil Imam Ghazali saur Kanjeng Nabi ulama umat kaula sebanding jeung nabina Bani Israil. Nabi Musa kan protes dan Nabi Musa mah tukang nyarios sehingga dina Bani Israil oge ayat kaduana langsung berbicara ka Nabi Musa
ku Allah disamikeun sakumaha Muhammad pernah papanggih jeung kami ngobrol langsung tah Nabi Musa oge kitu benar kitu teh umat ulamana Yai Muhammad teh cenah sebanding jeung kaula dipanggil pan jika dia minta contoh hiji diasongkeun ruhna Imam Ghazali ditaros ku Nabi Musa teh mas muka saha ngaran maneh Simkuring Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali nah mana nanya ngaran maneh make kudu nyebut-nyebut ngaran kolot maneh panjang-panjang gitu cukup ngaran maneh sok suul adab kitu cek Nabi Musa aya suri Imam Ghazali teh punten Gusti upami abdi disebut suul adab maka saya langsung suul adab heuh nyahoana naon punten kapan saya ditaros ku Allah wa matil ka biyaminika ya Musa Musa eta naon dina leungeun katuhu anjeun salah oge pan kitu naros nya bener saira ngajawab kumaha ngawalar oh ieu teh tongkat Gusti para di abdi leumpang mun aya hahalang digeser-geserkeun ku tongkat ieu nya kadang-kadang dianggo ngangon domba Gusti langkung panjang ti abdi eta padahal cekap saur Gusti teh tongkat tos sakitu beres da logi uningaeun Gusti peragi naon eta nah Gusti pake panjang-panjang nah abdi disebut sul adab atau salira langkung sul adab sareng Allah eta komo dengikeun Ghazali ari Allah teh kakasih kaula teh rindu kangen ka Gusti Allah jarang-jarang dipanggil langsung komunikasi sareng anjeunna iya harita dipanggil sok zaman nu mana lah nu teu bunga papanggih jeung leuwih ka nyar bika boga pasih yang lila bener teu nya tak kaula teh harita dipanggil ku Allah diajak ngobrol ku Allah kesempatan cek kaula bisi Allah henteu naros deui dipanjang-panjang kurang teh cerita teh ame lila surah Ghazali atuh sawi abdi Gusti abdi teh mahabah ka salira teh ngadangu sejarahna ti Kanjeng Nabi kawas kieu perjuanganna kawas kitu luar biasa mahabah ayeuna abdi saur ku salira jarang-jarang teu aya deui misalnya umat Rasulullah anu langsung tepas mung abdi hungkul maka keur abdi ieu kesempatan emas dimanfaatkeun salila-lilana silain aya wae Nabi Musa teh bener ieu ulamana Muhammad ruhna anu dipanggil hadirin rahimakumullah kronologis selanjutnya maka Nabi Muhammad hibar simkuring wa ngajelaskeun di alam malakutna tantos sering ngadangu petepang sareng para nabi teras dugi pada akhirna sampai hiji dimensi alam Saud Jibril Gusti abdi ngajajab dugi ka dieu nah abdi mau ambil ka jero upaya curug asup abdi kaduruk kabeh awak abdi hangus sareng asup dinya oh gitu bre so mung salira teh saleh mangga abdi meuli dieu we bade ngopi ari ka cebecan maka Kanjeng Nabi begitu tos aya dina haribat painun haribaan Allah anu dimaksud sanes ku akal urang pemahaman haribaan dimaksud di dinya uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teu dijawab ku Allah teh kadua kali dugi katilu kali kan teu dijawab ku Allah oprot kesan ka Nabi teh urangnya mengkaos urang beliau kumaha Gusti 3 kali salam kok Allah teu dijawab naonnya kesalahanna aya malaikat Jibril teh ari Gusti ari salam teh kasalamatan ras kapan kasalamatan mah kagungan Allah atuh maknya gentos salamna maksudna kieu ngadoakeun salamet ka Allah cing kitu tah kumaha ngadoakeun salamet ka Allah mungkin teh calogo muridnya itu teh maka Jibril
komunikasi tingkat tinggi cekap gentos Gusti salamna digentos langsung emut kanjeng Nabi wih deui kaharibaan tunggu at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu so kanjeng Nabi segala kemuliaan keselamatan kesejahteraan hungkul milik Allah maka dirinya Allah nggak balas assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad keselamatan rahmat ya Allah keur anjeun diwalar deui ku saha ku kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin diwalar deui mugi oge ieu kaselamatan dugi ka abdi sadaya dugi ka para hamba Allah nu saleh luar biasa ieu komunikasi tingkat tinggi di mana kanjeng Nabi langsung tepang sareng Allah ngahaturkeun at-tahiyat diwalar ku Allah diwalar ku kanjeng Nabi naon luar biasa dihaturkeun eta salam ka urang laras dihaturkeun dina tahiyat maka di dioktos eta dina tahiyat urang kedah kitu makna isan sing bisa ningali ka Allah lamun teu bisa ningali sing yakin ditingali ku Allah maka seakan-akan urang lamun ceuk bahasa logika urang jika nu berhadapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu beres itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu sing yakin kanjeng Nabi aya di payunan urang da kalimat ge nganggo khitab anta assalamu alaika berarti saya di payunan lamun urang teu kitu berarti tahiyat nu gelo pemain ambutkan kapungkur ai ti dieu kali teh aya jarakannya jamaahna sakitu lah sapali nya syukur bisa nyontokeun kang ajengan adang teh aya salam ti ka ajengan diana kamu salira di dieuna usah sahabu ieu mubalik normal gelo bu ulah normal gelo kunaon margina atuh aya sasaha atuh leres ya ngomong sorangan eta ngaranna anu eta palebah tahiyat teh ngomong sorangan sosial malaweung rasana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tapi ibu kalah pikiranna aya di sawah aya di sebelah kresing aya di dapur aya jeung si bapana di kamar tuh rasana teu milu maka didinya berarti si ibu tengah yakinkan ayah Rasul di payunun hartina ibu ngomong sorangan anu kitu ngarana anu berarti tahiyat urang tahiyat salat urang salat alah tiba heula nepi ka ayeuna digeloan salat urang maka pantas lamun sholatna tidak mencapai tanha anil fasya iwal jadi STMJ sholat terus masih ya jangan nah udah sholat lagi geloan rasana teu milu kana sholat kuraga hungkul bahkan rohna ge teu milu kuragana hungkul ari jelema raga hungkul eueuh rohan ngaranna naon mayit bangke berarti na salat teh sahabu nu kitu teh urang lain batu teh disebut bangke kumaha tuh Allahu akbar berai hutang kapan kitu cek kolot urang ya Allahu akbar berai hutang aduh budak suka dek datang ya di kota ayo pasakeun naon kalau mikir kan itu kan dia hari bentak imam geus sujud teu milu salat anu salat naon hungkul ragana hungkul cing anu kitu ditabi moal ku Allah moal surah Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun poho kana salatan
sedangkan tujuan sholat toha 14 li zikri supaya eling ka kaula. Nah mana mah kalah malaur tuh dan teu aya ibadah salera oge tujuanna kudu hiji zikir, tujuanna zikir. Al-Baqarah hiji 52. Tujuan diutus Rasul membawa 3 misi tilawah tasbih talim. Tujuanna naon? Fazkuruni azkurkum. Zikir. Ame ingat ka mana? Ingat jalan balik, Pak. Bayangkeun Bu, budak urang koma. Keur koma aya nu nyana ka Irian Jaya. Di Irian Jaya huda tapi lupa ingatan cek budak teh keke aing teh lain di dieu asal teh tapi di mana perasaan lu mah udah baheula mah urang teh lain di dieu imatu tapi teh saha nu baheula bebarengan jeung urang nu jelas ieu budak ngarasa ieu lain nomor aing lain dulur urang lain keluarga urang dan urang kamar rek balik ka mana aya nu nanya ari kitu ujang teh di mana nya eta teu ingat ini bapak sah nya eta teu ingat KTP naon KTP teh nyaho di Irian Jaya 60 tahun Pak kabayang tuh Pak sedihna eta budak tuh tapi anu jadi ibu rama ageng kanyaan teu boga duit yang usahaku dari sagak tina panen usaha itu nabung boga duit we akhirna ngutus jalma ka ditu pangjemputkeun anak kaula aya beja di Irian Jaya tak ieu fotona ieu ngaranna jik jemput ka ditu popot hayu jang balik ka mana cek budak teh pangke teu sadar teh balik ka indung bapak nu aja tadi anu da budak pacan sadar teh nu ngajemput sadar lupa ingatan bebeja kan wae dibawa balik kanya asana saya tadi orang tua tah kitu Allah teh ngutus Rasul teh summa rodadnahu asfala tempat paling rendah dunia di alam lahut urang asalna namun di alam laut ruh kursi 2 jari hanapeun pinareun palih kenca palih kiwa tah ieu nu teu apa pinarep sasa ganti ku ana 2 jari ruh kursi aya di dieu 2 jari dina qalbu urang disumputkeun di jero ditutup ku 6 lapis naha sabab di luhurna ruh kursi ditutup heula lamun dikubrakeun langsung ke alam dunya moal kuat narima cahaya panasna cahaya ruh kursi kubrakeun heula ke alam jabarut ditutup ku pakaian jabarutia namina ruh sultani salapis kubrakeun ke alam malakut langit anu 7 ditutupi dibere di bajuan ku baju malakutiah namina ruh rawani saironi kolot urang sok nyebut rawan atau kadamu teh nah rawan teh sanes jin teh bagian dari diri urang 2 lapis gubrak kalamunya ditutup deui ku pakaian tidunya naon pakaian tidunya ieu teh awak tak ieu teh pakaian dunya kados kitu nya di langit pakai pakaian langit namina ruang itulah gampil di dunia ditutup ku pakaian dunia ieu teh raga wadahna rohna darah namina ruh jismani darah saur Imam Ghazali ruh ieu darah ieu anu diteliti ku para medis setiap butuh damang dicek tensi paingan atuh 80/60 lungsek paras yang kene kumaha infus we kare diinfus 2 labu cek deui naik jadi 100/80 hayang naik deui bere vitamin naik deui vitamin anu koneng tong kagok anu mahal beuki jajab di wae marginal darah maka obat lagi kudu kitu katutupnya Bu jati diri orang anu sajati dilebet tos ngageblek katutup ku 6 lapis wajar
lamun poho ka alam asal poho ka temah wadi wajar. Tapi si hewot ruh ngajerit maratan langit ngoceh maratan jaga sok aya gitu ngajerit cek ruh kursi teh ieu teh lain tempat urang da tempat urang mah baheula teh ngeunah di ditu naon nu pikahayang aya ngeunah tumanina betah pasrah sumerah ka hadratillah aya di dieu ieu urang di mana cek diri urang teh mana buktina gogorokan ruh kitu saat ibu saat bapak saat ujang saat neng tiba-tiba ngerasa galau tanpa sabab kantos teu ngalaman kitu teu ngeunah rasa disarekeun teu daekeun ngopi sugan kudu healing sapan gitu healing nya bunga keur healing nama anda balik di ka imah rasa deui rungsing ngabeungsina kadang-kadang aya masalah jeung tatangga we disalahkeun pada sebenarnya mah tatangga teh kikituan ngomong kawas itu teh minang teu mata kiri hate tapi hayna make kiri hate teu sadar kana awak purwadaksi teu wawuh kana diri yen sabenerna mah roh urang keur ngabarungsina lapar urang rindu ka alam asal. Imam Jalaluddin Ar-Rumi dina kitab Mantiqut Thair bincang para burung anjeunna nganalogikeun kana seruling bambu dengarkanlah seruling bambu bernyanyi ia terpisah dari rumpun asalnya setiap hari menjerit ingin sampai pada waktu ia kembali ngajerit maratan langit suling teh anu ngajerit di sada eta teh diterjemahkeun ku Imam Jalaluddin Ar-Rumi si emut suling teh ngajerit hayang balik deui ka rumpuna hayang balik deui ka asalna ieu dengekeun jeritan kaula ieu teh jeritan seseorang yang jauh terlempar dari rumpun asalna hayang balik irah aing bisa balik tong boro bisa balik kapikir ge teu pernah kapikir nah da teu nyaho jalan tong boro nyaho jalanna da teu nyaho di mana urang asal ruh kursi teh gitu mata ubri bapak ibu tiba-tiba ngaraoskeun resah gelisah emosi tiba-tiba dan sebagainya satu-satunya cara abdas dar dikir sabaraha ajengan dikirna satenangna we teu kudu diitung eta mah duh dikirna kumaha abi mah 10.000 tapi teu meunang naon dikirna atuh gurukeun ijazahkeun ka guru saha guru taros ka para ulama nu aya kadinya pentingna ilmu teu kudu milarian teu aya taros ka para guru nu ngajar barudak urang nu guru anu ngajar urang taros kedah kumaha kedah ka mana ikhwani rahimakumullah tah Allah ngutus rasul keur ngelingan ka urang supaya sadar asa urang teh ditu supaya bisa uwi ka ditu dikisahkan Kanjeng Nabi iroda itu jalan kan itu menuju ke Allah dibuktikan ku Rasul panutan umat suwitaran ka umat artinya umat kudu mampu mengcopy paste naon nu aya di Rasulna maca la ilaha illallah maka umat teh kedah Rasulna salat maka umat teh kedah salat dugi ka maot Rasul salat maka lamun kiwari aya nyebutkeun geus teu kudu salat dan geus marifat mikung kitu ngaranna bohong mun tauhid teh mah tauhid jajaba cacok sepuh mah di Bantar Payung naon tauhid jajaba teh heuh pare kosongna jajaba teh teu aya isian Rasulna zakat maka umat teh kudu zakat Rasulna ibadah haji kudu ibadah haji Rasulna puasa kudu puasa Rasulna Isra Mi'raj umat teh kudu kitu ngan aya benten aya Rasul sareng jasana urang mah ruhna tapi teh lepat Rasul ge kantos ruhna dina kitab Wahwa bil Ufuqil A'la karya Syekh Al-Maliki di dinya dikutip Imam Suyuti ngumpulkeun hadis tentang Mi'raj aya 14 hadis anu 14 hadis kabagi dua satengahna 7 dhaif
nu satengah hadis sahih, anu dhaif jalur ti Imam Baihaqi, anu sahih jalur ka Imam Muslim. Gara-gara macana nganggur anu dhaif jadi di kelompok urang di duluan aya teu percaya 50 waktu dikurangan ku Nabi Musa. Nah untuk percayana maknya Allah teu apaleun umat Muhammad moal kuat aya Nabi Musa apaleun sehingga Nabi Musa nu protes teu logis. Dina kituna mah leres teh. Nah kitu. Hiji, nu kadua, maknya ketetapan Allah dirubah sementara Allah sudah menyatakan bahwa ketetapan kami tidak bisa dirubah. Ternyata hadis anu dibukana hadis doi. Jadi logikana jalan, dari saja hadis doi. Ternyata tauhidna teu acan nikah. Margi naon? Anu pertama disampaikan 50 waktu itu belum menjadi ketetapan di Allah teh. Lamun di urang mah menyebarkan isu Allah teh itu tah. Mun di urang mah kan menyebarkan isu untuk ditetapkan. Di manakah penakra tinu anu 5 waktu aya kalimat di Allah. Geus ditetapkan 5 waktu moal aya anu bisa ngarubah ketetapan kami dina ujung hadis. Maka anu 50 mah neme perintah satu ketika lusur kalamullah dihembuskeun ka Nabi Musa. Naon tujuanna? Untuk memperlihatkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat. Sehingga pada akhirnya janten 5 kabayang mun 50 waktu Pak. Ya. Tuh. Tapi ternyata 50 waktu kan dipastikan ku Allah teh mana buktina salat sunat seueur. Nah, bahkan diurang aya salat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Hadisnya aya dina kitab Al-Ghuriyah li Talibi Thariqil Haq. Tuan Syekh Abdul Qadir. Atau di kitab Al-Jawahirul Khams Syekh Khotiruddin Al-Gaus. Setiap mungkin nisfu Sya'ban sakadap deui 100 rakaat, tiap rakaat maca qul 10. Jadi 10 kali 100 1000 kulhu. Ajengan rong hung kada tutur arti 100 rakaat Pak. 10 rakaat bios mangga ki 10 rakaat. Tiap rakaat kulhuna 100. Alah 2 rakaat lah mangga 500 kulhuna 1 rakaat. Anjir, jamnya jadi anjir. Atuh da kulu 500 kudu kieu. Begini gue beragat tuh. Tapi dan Nabi bager nabina lain Nabi zaman ayeuna Nabi Muhammad. Teu kuat keneh wae. Pek atulah 2 rakaat Yasin 3 kali. Nah, gitu. Dina kitab Jawahirul Haq Ibnu Abbas ngariwayatkeun. Ikhwani rahimakumullah. Aduh 100 rakaat tamat jam 11. Eta salatna teu can profesional. Ayeuna profesional kumaha maca kulhuna disirkeun Pak, ulah dijaharkeun. Dan ulah dijaharkeun kan Fatihah sareng tahiyah. Ieu tepan teh. Di luar eta mah teu wajib dijaharkeun. Maka kulhuna dina qalbu. Wami kulhu dina qalbu, ieu mah bekal we kaum kedes sahabat. Bilih ibu bade nyobian, upami tos dugi ka dinya mah bada maghrib satengah salapan ge beres Bu. Pahalana kumaha? Saur Al Hasan. Kaula narima riwayat dia 30 sahabat baheula pada kumpul berjamaah netepan nisfu Sya'ban. Jantan berjamaah eta makmuman lillahi taala niatan. Naon pahalana? Allah ningali ka eta hamba 70 kali paningali. Sab'ina nazratan 70 kali. Setiap sakali ningali ku Allah diijabah doa. Pangrendah-rendahna dihampura dosa. Nu sabaraha ieu Pak? 100. Kuluna 10. Macana ku qalbu. Upami maca ku qalbu mah langkung cepat. Langkung cepat daripada ku lidah. Sok urang buktaskeun. Bu maca kulhu. Bapak Ibu maca kulhu ku qalbu nya. Abi ku lidah dijaharkeun. Sakali
salami agi teu acan beres maca kulhu ibu bulak-balik ke maca kulhu dietang sabarakan karos teu mangga urang ngawitan Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sabarakan dua ibu dua kan nah siapa ini acan paham balikan deui enak ku hate lumpat ke deui ku hate so Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sabiji tuh naiknya ayat 3 ayat 4 tuh maka jahar 3 kali anu ku hate mah beres 10 kali itu makanya kunaon para ulama para solihin tetapana seueur tapi kegiatan-kegiatan harian teu kaganggu di kalbu Allah teu sakola surut anu tingali ku Allah kalbu tapi ulah berbenturan sareng fikih deui hartos anu perlu dijaharkeun maka dijaharkeun dar Fatihah teu kadenge-denge acan teu sah eta Fatihah mah kedah kadangu ku ceuli sorangan. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Dan kanjeng Nabi akhirnya Nabi netepan tugas netepan 5 waktu. Dipaparin praktekna ku Allah henteu. Di mana kanjeng Nabi praktekna ningali malaikat nu dihanapeun aras maca Allahu Akbar. Dina kitab Daqaiqul Akhbar. Nah baris malaikat nupayeun barisan pertama Allahu Akbar. Barisan kedua ketika malaikat maca Allahu Akbar nu kadua sok bapak malaikat baris pertama baca Allahu Akbar abi baris kedua 1 2 3 Teras gitu terus malaikat itu biasa tembak indah senabi luar biasa ngabaris malaikat nu sanesna sujud terus malaikat teh bari ngadua nu sanesna ruku ngada dihijikeun mencek bahasa urang mah beureun nya obrolan teh kabita Muhammad atuh kan tenang Gusti jik bawa ku anjeun oleh-oleh keur anjeun jeung umat anjeun. Jadi salat teh adalah amaliyah para malaikat Allah. Sok bari teh istimewa kumaha Bu urang lamun leres ngalaksanakeun salat. Cartos. Satu acan Nabi Isra sareng Mi'raj tadi ayat kisah dibersihan heula. Leres ya? Dibersihan heula. Maka pertanyaanna nah netepan heula dibersihan heula. Dibersihan heula. Faktana dina syariat dina fikih netepan heula wudu heula. Wudu heula. Dina fikih. Maka dina makna hakiki makna tasawuf samemeh salat bersihkeun heula qalbuna. Tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Upami dina rangkaian kailmuanana tasawufkeun heula hate maneh. Dalilna Al-Baqarah hiji 5 hiji yatlu alaihim ayatihi tauhidkeun heula wa yuzakkihim sucikeun heula jiwana tasawufkeun wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah nama ilmu syariat dibasihan. Isra Mi'raj tahun ke-12 kenabian sabada wafat Siti Khadijah sang Abu Thalib. Nabi dakwah di Mekah kira langkung 13 tahun ya. 12 tahun langkung. Netepan namanya dilungsurkeun satahun satakan hijrah ke Madinah. Namun kitu naon harus sampaikan ku Nabi dina selama 11 tahun di awal. Mau dipastikan ku Nabi ka umat 11 tahun di awal adalah tauhid dan tazkiyah. Kenalkan Allahna ka umat, wuhuhkeun Allahna. Saha Allah teh Muhammad? Jelaskan ke kami saha pangeran mana teh, kawas kumaha pangeran mana teh? Qul bejakeun Muhammad, huwa. Aya pertanyaan, maka huwa teh kembali teh kana ilahun anu jadi pertanyaan. Lain ngamanan huwa Allah sebagai lalaki. Nya asbabun nuzulna nu mana nu kumaha pangeran teh Muhammad jelaskan ke kami. Huwa ari pangeran anu ditanyakeun ku anjeun Allah.
Allahu ahad. Allah ahad hiji zatna upami wahid sifat asma. Mudah-mudahan tadi balik hiji asma upami wahdah hiji sifat. Itu ahadiyat, wahidiyat, wahdah. Wahdaniyat kan itu nah. Ahadiyat alam kamanunggalan zat Gusti, wahidiyat alam kamanunggalan sifat asma, wahdah alam kamanunggalan sifat, wahdaniyat alam kamanunggalan af'al. Anu tilu pertama ahadiyat, wahidiyat, wahdat alam qadim. Nu kadieuna alam hawadis. Mana alam hawadis? Alam arwah, alam ajsam, alam misal, alam insan kamil. Cek bahasa Saur Ibnu Arabi diwariskan ka pamijahan. Sebenarnya Nabi tidak warisan buku pamijahan disebut martabat alam 7. Ubi Saur tu Abdul Qadir anu 4 lahut jabarut malakut nasut. Tah pangeran anu ditanyakeun ku anjeun teh Allahu ahad anu hiji zat. Gitu. Maka pertama wawuh ke jelema supaya wawuh ke Allahna. Geus kitu bersihkeun kolbu supaya bisa diterima ku Allahna. Terakhir tah ieu hukum-hukumna ieu, tah ibadahna. Name natepan 5 waktu dirungsukeun diperintahkeun ku Allah. Janten tauhid heula salat heula. Tazkiyah heula salat heula. Tazkiyah. Maka kanggo urang kedah kitu. Kedah kitu. Cek praktek bari tepan ka masjid tos berangkat di bumi teh tauhid lillahi taala tos berangkat. Ketika mana lillahi taala geus ngahiji ngadarah dagingna jiwa, maka di jalan aya ceedo ka mana coba kok ka masjid si akang geus dipayu lah mani urang jeblak cicing ka itu sorangan salat aing mah tah geus lillahi taala komuna geus moal kaganggu geus moal kaganggu. Tajeng jiwana parta ditazkiyah, parta bersih dinu yeuna. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek tauhid da tauhid mah ngagarap rukun iman. Ari iman teh tasdikun bil qalbi nganyakeun ngaheulkeun ku hate. Maka tauhid cukup ku heueuh. Lamun teu kitu urang bakal jadi salat bangke. Salat bangke teh kumaha? Ieu raga salat, ilmuna ilmu fikih. Laras cek fikihna pamagat kieu isi di dieu. Laras cek fikihna rukuna kawas kieu, lain kieu nya. Diatur tah atos laras. Ilmuna nya yusahihu ta'atan. Ilmuna ilmu fikih, fikihna madhab Syafi'i urang pas sesuai. Tapi ruhna teu milu salat. Salat naon, Bu? Mayit keur salat lain nyelatkeun mayit. Tapi lamun nyelatkeun mayit berarti mayit disalatkeun ku mayit disalatkeun ku mayit. Nah, da ruhna teu milu salat. Atuh kumaha supaya ruhna milu salat? Laksanakeun rukun imanna, ilmuna anggo naon ilmu tauhid. Keur supaya meh gampil ke urang tasdikun bil qalbi nganyakeun ngaheulkeun ku hate cukup ku heueuh. Allahu Akbar. Dengokeun imam maca Fatihah. Cik pikir kudu ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat ngadangukeun. Tauhidna ngaheueuhkeun. Heueuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Amin. Gitu ta. Allah Maha Agung. Heueuh teu Bu? Tuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Heueuh teu? Ari puji anu sampurna anu opat wungku kagungan Allah Kang Murbeng jagat Pramudita Raya. Heueuh teu? Iya kana budu wungkul ka Gusti Abdi ibadah syariat wa iya kana stain wungkul ka Gusti Abdi nyunggul pitung hakikat. Heueuh teu?
Amin. Ijabah doa abdi Gusti. Tuh, kabeh. Jadi tauhid pas cukup ku. Yuk daerah mah urang ada salat teh. Ya, jadi mau malau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tak rohna hirup. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Mulai subuh ge mah gitu. Haidar teh di masjid heueuh teh tarik teh tanggung jawab eta mah. Nurutan ibu-ibu tah. Nah, aja jadi heueuh eta jeung abdi sumiala ya di Bantar Payung cenah beuting nunutan eta mah. Di mana heueuhna Bu di mana? Dina hate. Jadi pas ngegen tahiyatna. At-tahiyatul mubarakatuh. Aduh, tuh ngeunah. Heueuhna teh anu tos talqin dikir mah dikir hobi. Tah. Ya. Cangkut. Keun baelah kadinya heula ge teu naon. Nu penting mah diajar hadir keur ngaheukeun kitu we heula. Hudurul qalbina. Amin. Oh, Kang Amin mantan aing 20 tahun teu panggil cek cedo teh kiranya. Baru pikiran Kang Amin. Dalila teu panggil 20 tahun. Ruh ngagunakan ilmu tauhid, rasa ngagunakan ilmu tasawuf, sing aktif rasa ngarasa ditinggaliku Allah, sing aktif ketika assalamu alaika ayyuhan nabi, sing yakin nabi aya di payun. Naon tanda lulusna? Nabi ngajawab salam, tah eta tanda lulus. Ruh lamun teu dijawab can lulus atuh. Acan lulus, tapi aya tapian ye. Lamun ibu bapak salamina diajar hayang dijawab ternyata sampai mau henteu lulus teu dijawab-jawab di ditu engke ku Rasulullah dijawab. Nah, agar tidak ada yang tidak sukses ari belajar mah. Jadi berupaya Bu. Salatna oge kedah rasana oge kedah miring salat. Ciri rasa anu miring salat bakal husuk. Ciri rasa anu teu miring salat hayang buru-buru beres. Cedok kamana rurusuhan cek cekokom teh. Aduh hampura ieu teh. Di situ muannya ke barudak geus boga janji. Padahal mah naon janji. Ngan eta cedok hoream ngomong jeung cekokom izin aing kasih kokom teh. Cek cedok teh itu. Maka tukeun we eta mah teh hayang aing. Padahal mah daunna naon di mana teh? Hoream. Nah, nya. Atau anu kadua, keheul henteu ka cekokom teh. Nya, henteu keheul mah. Ngan cedok keur beger mino. Di ditu aya Kang Mon keur bubuan. Bisi katelatan kana anu ngaran penuh rasa cinta bahaya buru-buru. Hampura aja abi terusun. Ka mana atuh? Geus saya boga janji yeuh. Hampura aja hampura. Padahal bawah eta teh oh janji kecuali hayang buru-buru papangi jeung Kang Mon. Rasana geus di ditu. Terus tinggali barudak urang nu ngaroranu arek apel ditawe ku kolotna. Ulah saurang meringan eta. Heus bapak matu kan ulah eta mah cenah. Ka mana ka meuni we alasan naon? Rasana geus di ditu. Arjuna wiwaha penuh cinta di dalam dada. Sri Kandi bertahta di singgasana jiwa. Ketika rindu melanda, hujan pun tak jadi halang aral merintah. Ditembus jubah malam, ditembus hujan, ditembus naon humpak kuda kencana, kuda mesin disebutkeun eta motorna satarikna mereka 120 naon da rasana geus di ditu geus di Sri Kandi aya buru-buru pangi geus pangi ngobrol karek sajam ke heula bawa ka Bali 5 jam asal 5 menit. Naon sebabna cik? Rasa nabi dinya
kadit gak bogo rasa cinta balik ke imah mah aduh jika nu eleh perang ngalenghoy mah motor oge nah udah horeham leras masih ditukang rasa tah gitu bu urang oge duh hese ajengan maning hese daripada teu bisa ari teu bisa mah mau awe mah pernah atuh maning hese leras ari hese pasti bisa diusahakeun lamun geus nyebutkeun teu bisa naudzubillahi min dzalik tos abi moal nyarita para ajengan geus mau mamatahan naon da geus nyerah ti heula ti mana geus moal bisa itu maning keneh hese yuk urang sasarannya tina hikmah Isra Mi'raj ieu urang aktifkeun raga nyawa rasa arista aktifkan ruh raga rasa Islam tantu karasa engke mah di arsi spot tulis arista sing ageng ngajengan arista aktifkeun ruh raga rasa Islam tantu karasa pakai bahasa Indonesia aktifkan ruh raga rasa Islam tentu rasa saila ieu urang teu bangga kana Islam naon da Islam bang Islam bangke heueuhna teu aya yuk heueuhkeun salat urang heueuhkeun puasa urang heueuhkeun sagarupana dina kahirupan oge kudu diheueuhkeun si bapana mere duit 5 juta ceuk ibu teh naon eta teh heueuh teh Bu rezeki ti Allah kadua kaina mere duitna teh 1 juta naon eta ti Allah nu katiuna mah 50.000 cacalan ngabdi pasti mere 50.000 mah sabulan balik di kota mah duit 50.000 mah hampura kacopetan bapak teh sila nu setuju siapa pakai balik 50.000 mah tuh budak ololeho perlu ka dokter can cagir-cagir iwan sekolah agama iwan sekolah desa can kerewe hutang ka bank emok can kabayar kreditan ayeuna can kabayar siapa make mantong pa duit 50.000 mah hiber piring ejeung seno heuh nu kamari tauhid nu kamari rungkat dah ibu ku ngabarung sinar dina poe terakhirnya na'udzubillahi min cenah make ngabarung sinar kapan cek Allah khairihi wa syarihi saha takdir kenyataan hirup sae awan ge ti Allah maka syarat hiji-hijina keur urang ridho jeung rela kedah ridho kana takdir sanes ikhlas kana takdir yang mah ditinggalkeun kudu maot sing ikhlas kumaha da ikhlas mah nilai keur ngalaksanakeun tugas ditinggalkeun kudu maot sing ikhlas ridho teh naon narimakeun ieu teh dihimpinasti ti nu maha widih takdir ti Allah margi lamun teu ridho saur Allah fal yatlub robban siwai teangan pangeran sae ti kami ka mana sia maneh rek nengan pangeran sae ti Allah ridho ahli ikhlas mah kok ngalaksanakeun tugas salat sing ikhlas aduh tuh bisa ikhlas abdi mah maksakeun ikhlas teh maksakeun kapan sih kudu ikhlas naon teh nya ari abdi mah encan ridho teu nyambung eta ngobrol ongkoh kudu ikhlas tapi karena ridho punten ikhlas mah ngalaksanakeun tugas sabab aya parentah gitu nah saya ngalaksanakeun tugas ngalaksanakeun sesuatu sabab jadi tugas alias aya parentah eta ikhlas karyawan masuk jam 8 keluar jam 4 sore prosedurna tah Kang Maman lebat jam 8 wih jam 4 gitu tiap hari eta ikhlas Kang Mod asup jam 8 balik jam 2 eta ikhlas melanggar prosedur kerja ibu sholat setengah 2 eta ikhlas nah tidak tepat waktu komo atau jam 11 sholat zuhur jam 11 komo jantan ikhlas mah ditunjukkeun hiji tepat waktu kedua tapak gawena hade tuh
tukang teh kumaha itu para gawe teh acak-acakan kieu nakrami mani rarewok meureun teu ilas buah-buah gajina leutik taekeun gajina cek teu boga imah teh kitu dan ilas bukan berarti tidak ada uang aya artosan uang eta PNS aya duitan ya nya eta ilas jangan ridho mah kang menampi takdir ti Allah ikhlas ngalaksanakeun tugas maka lamun ibu hudang peuting maksakeun salat tahajud eta teh ikhlas tuh lamun kadienakeun tahajud hudang teu kapaksa nikmat tah ikhlas jeung ridho aya kartos yuk ayeuna urang diajar ngaktifkeun raga nyawa rasa selaku oleh-oleh dina Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilari ilmuna keur raga ilmu fikih keur nyawa ilmu tauhid keur rasa ilmu tasawuf diajar fikih kudu milih salah sahiji mazhab anu opat anu 7 lah ngan anu 3 Syiah itu tinggal anu opat urang harus milihnya mazhab Imam Syafi'i dina tauhid ayat 73 firqah saur kanjeng Nabi hiji bakal salamat baru bakal salamat man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi anu ngalaksanakeun sunah kaula jeung sunah sahabat jadi anu ngalaksanakeun sunah Nabi hungkul mah asup neraka nah saur Nabi na nu tadi hadisna masyhur aya kira laku 10 jalur nu ngariwayatkeun eta ngalaksanakeun sunah Nabi sareng sunah sahabat ieu bakal salamat mun ngalaksanakeun sunah Nabi hungkul teu salamat mana atuh sunah sahabat eta tarawih 23 rakaat Pak sunah Rasul cenah 11 rakaat Allah di mana sunah Rasul 11 rakaat tarawih sok tingali kitabna mana teu aya witir aya kieu kan 11 salapan tilu witir ku Sayyidina Umar dihijikeun 11 tambah salapan 20 tambah tilu 20 tilu ku Sayyidina Umar ijma sahabi dipimpin ku Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar hazani amul bidah ta ieu bidah pangalusna Imam Maliki di Madinah ningali di Mekah mah tarawih teh kan istirahat per 2 salam istirahat ku tawaf istirahatna di Mekah cemburu Imam Maliki kumanya orang ame sarua pahalana jeung anu di Mekah diganti ku naon ieu tawaf 7 kali sekian dihitung pahalana dihitung ku salat sunat muncul we angka lamun hayang sarua jeung anu di Mekah pahalana nyaeta tarawih istirahatna ku tawaf kan nya kan aya urang mah istirahatna teh ku doa ngadoa anu ka Abu Bakar Siddiq ngadoakeun eta nu opat aya nu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim di Mekah mah tawaf Imam Malik hayang urang kaos di Mekah di eta jadi 38 rakaat tuh gitu naon ieu sunah sahabat ada Jumat 2 kali sunah Khalifah Utsman bin Affan syukur wudu Bilal bin Rabah tah alus sunnah wal jamaah teh ieu tokohna Abu Hasan Al Asy'ari sareng Abu Mansur Al Maturidi disebat we aswaja asmar aswaja alus sunnah wal jamaah asmar Asy'ariyah Maturidiyah alhamdulillah dia orangnya nah diajar tasawuf teknisna aya dina thariqah sabari thariqah ayat 360 saur kanjeng Nabi dina kitab Mizanul I'tidal karya Abu Wahab Asy'arani halaman 30 juz hiji inna syariati syariat kaula ja'at datangi syariat kaula nyabang ala alami salah sini ati wasitina thariqatan kana 320 thariqah kana thariqah mana wae si hamba nepi ka Allah asal syarat cek urang thariqona mu'tabarah silsilahna sampai ka Nabi cek simpuling nambahan mustakhlafah para guru-guruna ditunjuk ku guru satu acana nah sabab aya hadis Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin laksanakeun sunnah kaula jeung sunnah para khulafa teh para pengganti lamun aya pengganti berarti aya anu
disebut pengganti ditunjuk kudu ngaganti mau disebut pengganti lamun teu ditunjuk maka nu ngaran pengganti kudu ditunjuk ar-rasyidin teh jama tina rasyid teh nu nampi petunjuk cek bahasa lainna nu dibere petunjuk maka isim fa'il bermakna maf'ul ar-rasyid anu dibere petunjuk naon irsyad sanu mere petunjukna mursyid ari irsyad naon petunjuk nu bersifat fisikli aya fisik dijalmi Sayyidina Ali tikanya Nabi irsyadna berarti mursyidna kangjeng Nabi nampi ar-rasyid Sayyidina Ali jadi nerima petunjuk maka ketika Sayyidina Ali ngalungsurkeun Rasul wafat Sayyidina Ali ngalungsurkeun Al-Hasan contoh muridna maka Al-Hasan jadi ar-rasyid Sayyidina Ali jadi al-mursyid al-khulafa nu jadi pengganti ditunjuk ku Nabi engke Sayyidina Ali nunjuk ka Al-Hasan maka istilah ieu penunjukan maka Al-Hasan jadi al-mursyid anu nampina ar-rasyid petunjukna irsyad al-mahdiin hartosna numa paling anu nabi petunjuk ngan beda ar-rasyid mah petunjukna bersifat fisikli aya bentukna aya guruna ari hidayah mah ti Allah maka dua kalimat ka Nabi Muhammad melalui Jibril hidayah mah langsung ka Sayyidina Ali melalui Nabi Muhammad hidayah mah langsung ti Allah teras kana kawas kitu maka laksanakan sunnah Rasul sareng sunnah para mursyid anu ditunjuk sebagai pengganti 730 tirku upami surya raya mursyidna paratos wafat apa bisa masih pun wafat masih kene sempurna memberikan irsyad memberikan tidak ulah sok ngaya-ngaya aing ngaran marifat idrakun jazimun bihaisu laisa mahu taraddud tanpa wahyi sih kanyahoan nu marifat nu jadi mah teu aya keraguan hiji kadua waqiun bil kudu sesuai jeung fakta nu katilu nasiun andalilin kudu aya dalilna maka lamun kanyaho dalilna halu kitu teh namanya terus halu abah masih efektif berikan riset mau faktana sok ini kamaka apa yang ditalkin datang ke abah di mana faktanya waki tidak waki goer waki mau jadi marifat mana dalilnya dia eta sina wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sing bener tadi dalilna tong salah nerapkeun deui itu mah dalil menunjukkan para pejuang Allah tong dianggap maut haram tidak menunjukkan anu maut memberikan irsyad perhatikan bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir fal wajibu alal insani wajib kasakabeh manusia kuli kan eta insannya hadina ala kulli fadin min afdalil insan ka setiap manusia hiji-hijina manusia wajib deh naon anu wajibna talabu qalbil hayatil ukhrawi milarian ilmu lu bisa ngahirupkeun hate kana bangsa kaeratan di mana milarianna min ahli talqin fid dunya di ahli talqin di dunia lain bil kubur di dunia maka statusna ahli talqin ternyata kan pangasabatos nu ngikut dina maklumat nu bari talqin bimbingan amaliyah tuh kawatir talqin amaliyah ilmiah tuh ka para mubalik aya maklumatna dicang ku barudak betul ya akidah nabi lepat ya hayu ngayakinkan anu mau terus memberikan irsyad tidak bisa nu maot mama paling oke ilham salah irsyad definisinya tidak jelas dinama teks pertama diketahui adalah al-had maka dalam dunia perdebatan munazarah anu pertama definisikan sudah jelas jangan sampai mengatakan masih efektif memberikan irsyad tinu maot mah hakikat malaikat ilham sanes irsyad tah lamun ayeuna para murid-murid di pondok pesantren Suryalaya Iwan TK Suryalaya meyakini masih Abah secara rohani membimbing sama bakal masuk karena kategori thariqah ilhamiyah naon
thariqah ilhamiyah, satu dari 11 thariqah yang disesatkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan kumaha saudara-saudara, para sahabat tos wafat. Haram dianggap maut, harus selalu hidup di dalam qalbuna. Bal ahya walakin la tasbur, berarti rasa urang kudu hidup. Dihurupkeun ku zikir sehingga anjeunna hidup dina qalbu urang. Karomana jelas, karomah madugi. Dina sawahidul haq, karomah nu maot langkung ageng daripada nuju jumeneng keneh. Tapi upami memberikan isan moal tiasa. Kamu isan mana? Para sahabat, para tunjuk wakil takin, para tos ayah, para ulama, para mubalik, ahlu takin wa talim, para tos ayah. Maka kamu urang, kamu ada kecuali kadinya, didinya ayah irsan. Syekh Abdul Karim Mopan, ayah Syekh Rolah, Syekh Holil sebagai wakil takin status haritana. Tapi ternyata pada akhirnya lahir para wali mursyid di anjeunna. Ikhwani rahimakumullah. Maka selaku kesimpulan dina obrolan saya senawas obrolan urang ayeuna hiji isra salat selaku oleh isra sareng i'raj kedah diyakinkeun ieu sebagai komunikasi tingkat tinggi, komunikasi nu agung antawis Rasulullah sareng Allah diwariskeun ka urang, maka di urang janten alat komunikasi anu agung sareng Allah. Anu seueutan teu kabayar wae salat singgas. Warzuqni panjangkeun atulah di dinya tah gitu. Anu loba dosana Robbi firli tah gitu. Hayang dipikasi dipikanya hayang boga ilmu pelet warhamni. Kapan aya di dinya teh nya? Doa sehat aya, komunikasi sareng Allah. Diheukeun syarat pertama imankeun tasdikeun didinya aya mana al qabul wal iqtian ya dinyakeun diheukeun supaya urang lebet kenging kagungan eta wala siama atuh qom karituna tiasa isra kali i'raj carana raga nyawa rasa aktifkeun kunaon ku Islam iman ihsan ilmuna fikih tauhid tasawuf teknisna aya dina mazhab firqah sareng thariqah lah lieur gampil hiji eta lieur caketan ulama na kitu we lah eta lieur mah ku Allah dia paling jalan tercepat siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Mudah-mudahan urang sadaya dihaturan hidayah taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa ngaaktifkeun raga nyawa rasa dina ngahontang Islam kafah tegasna ngalaksanakeun Islam iman kali ihsan menjadi rukun agama ku ilmu fikih tauhid sareng tasawuf sehingga urang dinten bagian tina hamba Allah lebet kana kelompok anu nuturkeun an-nabi para aulia alias siddiqin para syuhada sareng para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku hal eta hirup urang janten berkah, keluarga janten sakinah, anak turunan urang janten zuriyah thayyibah, masalah panyawat urang ngandung hikmah. Amin ya Allah ya mujibad da'wah. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika
بوليك سيد الشعب الصحيح الفتاة العارفين في قضاء تعلمنا هذا وفي قضاء حاجاتنا آمين. الفاتحة. Sakitu nu biasa dihaturkeun hapunten bilih kurang tatah kirang titi goreng basah kali diduga prayoga mugi agung cukup lumuruh kasuhun jemar pengampuran tedah wabil khusus di para guru para alim ulama badai ngapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.